tuh ya Allah ya Rabbi terus so gerak terus begitu di aku baik wali mata di aku aja ieu mata nu Allah geus lamun ieu mata nu Allah dek di ka Allah keun kumaha sesuai perintah Allah cak Allah kudu neuleuh Al-Qur'an ku aing dideuleukeun ka Al-Qur'an cak Allah ulah dideuleukeun kana awewe nu lain mah moal ku aing mah nurut jasa ka Allah lamun urang geus bener-bener nurut ka Allah hampa dagang lantaran butuh dahar jeung inum sebab urang boga tanggung jawab pamajikan jeung anak sebab urang teh kudu mere dahar napakah ngaranna ka pamajikan jeung anak bahkan mere baju bahkan ngimahan geus atuh urang teh usaha kuari dagang ditita ku Gusti Allah dagangna nah kuari dagang teh dek ngalaksanakeun anjuran Allah sok geura menang ganjaran ketika dirina abdi bade dagang bade usaha sesuai jeung instruksi Gusti Allah anu disampaikan ku Kangjeng Rasulullah Muhammad abdi bade usaha kanggo nganapakahan pamajikan jeung anak tak dek disesuaikan be jeung aturan Kangjeng Nabi nyaritakeun kaum Bani Israil panjang pohara sebab Yahudi mah nu mantak panjang dongeng nadina Al-Qur'an moal eueuh terus bae mantak jadi kaca jadi intibar Yahudi zaman Kangjeng ieu titah dideuleuh kaluhurna ka ditu Yahudi di zaman Kangjeng Nabi Musa alaihi salam terus datang ka kuari Yahudi mah ambalaya aya nu asli Yahudi di Israel Amerika aya nu Yahudi asli berkeliaran ke tiap negara aya anu rupa nama orang Indonesia hatena hate Yahudi loba tah manukis ya Allah tuh ieu mah Yahudi di zaman Kangjeng Nabi Musa alaihi salam setelah manehanana disalamatkeun ku Kangjeng Nabi Musa lantaran diudag-udag ku Firaun katembong ku mata karasa ku dirina laut belah atas mujizat Kangjeng Nabi Musa nyebranglah nyana di Laut Merah salamet ketika eta terus dididik ketauhidan ku Kangjeng Nabi Musa kurang kumaha perpolitikan jeung perekonomian ditata ku Kangjeng Nabi Musa mantep nuturkeun Kangjeng Nabi Musa kalawan senang jeung indah nang saha nang Allah ketika eta Kangjeng Nabi Musa titah mawa umatna ka Israel ka Palestina dibawa tidinya titah cicing heula di jurang tih ketika cicing didinya Masya Allah karim ieu umat Kangjeng Nabi Musa teh ngarasula ka Kangjeng Nabi Musa saetik keluar ucutan keimananana ka Kangjeng Nabi Musa Masya Allah ketika Kangjeng Nabi Musa ngainstruksikeun titah nuturkeun Kangjeng Nabi Musa melalui mujizatna kitab Taurat laksanakeun ieu kitab Taurat di Allah sebagian kecil nuturkeun sebagian cicing sebagian deui mah manehanana inkar kana kitab Taurat eta lah Yahudi baheula kos sekarang itu cek Kangjeng Nabi Musa lamun ieu terus-terusan inkar karena aturan-aturan kitab Taurat awas Allah bakal ngancam nu geus didongengkeun kamari tapi tetap baik dasar teu iman maksudna iman mah iman ngan teu ngalaksanakeun nu teu iman mah jelas nu iman tapi teu ngalaksanakeun
sebab kajurung ku nafsuna sorangan. Masya Allah, akhirnya diancam ku Kangjeng Nabi Musa, sampaikan hei Musa ka kaum anjeun lamun terus-terusan ingkar terhadap kitab Taurat, awas bakal ditimpa ku gunung gerage. Nang tangan cakaomna di mana aya gunung kudu dicabut ku Gusti Allah. Bohong Musa ngomong sagedebul. Eta ku wanita ka Kangjeng Nabi Musa nemantak boro-boro ka urang atuh sapira urang kiai lain wali lain. Kangjeng Nabi Musa bae nabi rasul boga mujizat eta diomong gedebul Musa ieu. Atuh ka omong ka urang ka kula mah komo jasa geus kajeun aing mah geus lah. Aing mah diaromongkeun geus kajeun. Diaromongkeun ieu kiai sing ngaram-ngaram kredit segala rupa moal maju. Biasana ki uji mah bloon cenah teh. Kajen emang caknya, emang cak aing. Sia sakedeung deui, emang cak aing cak Quran ieu mah. Deh, ki uji mah bloon. Aing kadenge ku ciri aing di bloon-bloon. Atuh aing mah ngeun aing di bloon-bloon kudu edan ieu. Salah tuh. Segala ulah ka partai, segala naon kiai teu mah kos kumaha sih jelema kos kitu amat cenah da kumaha majuna. Tuh, sia masalah bae lain ulah ka partai di partaina karena Allah. Atuh moal bisa, atuh aing moal bisa mah sia tolol berarti. Sia anu tolol. Tungtung nama aing jeung nya napa tolol-tolol bae. Rasakeun ku sia geura di partai ayo lamun teu karena Allah. Ilmu sia hook. Bakalna engke ilmu sia raragagan ge. Bener bae. Lain saeutik mun ku urang. Kiai gede, kiai kolot, kiai hebat, lantaran nyana kukurubusan kalain tempatna dicabut ku Allah berkahna ngajina amma yasifun wassalamun alal mursalin. Beres. Nu ngaji geus. Tuh ngaji di mana bae teu daek didarengekeun ku jelema. Kunaon eta? Mambu lantaran nyana kukucuprakan kalain tempatna. Di aya kiai bisa ngaji kolot deui, aya deui budak ngora lah budak ngajina ge teu pati bisaeun. Kunaon atuh budak dipercaya ku masyarakat ai nyana henteu, ulah disalahkeun sasa dirina ku kucuprakan nyana di Golkar. Ye, parangsan. Eta kos kitu teh tah kos kitu nyarieun hate kiai. Siapa nyari hate? Lain hayu ke aya naon di diri aing ye. Ke aing ieu boro-boro atuh nyana lagi kan teu ngeunaheun ibadah teh ja lamun ngeunaheun mah ibadah lain kos kitu. Mana kieu? Emang nyaho kiai? Jelema nu panyakit jantung jeung nu panyakit jantung nyahoeun. Nyahoeun. Sebab naon nyana ngarasakeun aing panyakit jantung kos kitu. Kos kitu tah. Nyana ngapa-ngapa? Jantung yuk. Oh, bukan saya mau bukan jantung. Bukan. Ini kerasa di sini ngapa? Iya, panas ya. Iya, sini panas. Iya, itu jantung. Bukan. Begitu ke dokter kan bener jantung. Nyahuan tah nu boga penyakit jantung jeung boga penyakit jantung deui. Engke ngobrolnya nyana perjantungan bae, udah ke dokter. Iya. Diri enggak? Diri. Saya juga diri. Akur tah. Tinggal urang mah ngadengekeun. Bener. Tuh. Nu boga penyakit lambung jeung boga penyakit lambung akur. Sia kunaon eueuan we aing lambung aing geus sarua. Sia geus ka dokter geus disuntik po salila disuntik mah ngeunaheun tah saminggu mah ka dieu aja. Eueuan deui bae. Diurut geus aing diurut geus ka aing geus cek nyana teh. Aja make naon make koneng diudak-udak kitu tah. Alhamdulillah ka ngising-ngising di koneng aing. Heuh aing ge cek nyana teh. Akur tah nu boga penyakit lambung jeung penyakit lambung akur kajen kumaha ge. Nya ku ari guru jeung guru ta, guru SMP jeung guru SMA ngobrol nya. Akur. Bakal akur nyambung. Uplak cenah ta uplak dia. Euy, anu ka korupsi kan yang ngobrol. Akur nyambung. Jeung urang debat jam. Urang ye santri ye urang kiai ngobrol jeung PNS nyana ngobrol jeung baturna. Urang teu kaharti sebab pagawean nyana urang mah teu pengen teu kaharti anulah istilah-istilahna ge teu nyahoeun. Nyana mah jeung nyana nyambung jeung urang mah teu. Atuh kitu bae terus. Nah, ieu ge ahli Allah jeung ahli Allah wali nyambung jeung wali deui kajian kumaha ge nyambung bae. Ketika dek ngobrol nyambung jasa. Anulah nyaritakeun penemuan ieu nyambung. Jangan nyaritakeun ngobrol jeung anu lain ahli Allah ngan sakadar ulama biasa bae teu nyambung. Nyana turun ka handap set, endeu hayang nyambung adaptasi, geus nyambung.
ketika Kiai Golkar ngobrol jeung lain Kiai Golkar mal nyambung atuh lantaran nyana pengalaman di Golkar nyana teh kampanye ke anu kadang dibere duit sekian kadang-kadang minta tambah deui pan ngobrolkeun kos gitu tah Kiai nu ieu mah nun teu ka Golkar atuh pan nyana kitu amat kos itu amat bung lain bung ngadegetan nyana lah emang kunaon aing teu dibere sih tuh siapa pajar bener baik kan siapa tolol tuh lain tak nyambung tapi Kiai Golkar jeung Kiai Golkar deui atau Kiai partai jeung Kiai partai deui nyambung bakalna tapi nu lain partai teu nyambung nah ieu mah keur carita ahli fikih jeung ahli fikih deui atuh nyambung nyaritakeun rukun wudu nyaritakeun rukun salat akur engke nyana ge nyaritakeun kula manggihan di anak kieu oh eta mah sarua jeung di Fathul Wahab kieu asana dina ikna ge akur tapi fikih jeung fikih deui ahli tasawuf jeung ahli tasawuf kakarak anu carita berjalan doang nyaritakeun aing ja ieu tasawuf ke can manggih ngeunah ieu ge sarua can manggih jeung nu can manggih ngeunah ngobrol nya ge sarua bae ketika anu geus manggih ngeunah ngobrol jeung nu geus manggih ngeunah de akur bae nah etalah dunia selamana kos kitu bae urang jeung sajambungna di dinya nyana teh klimakna di dinya akurna tuh tak ieu ge sarua bae lamun urang nyaritakeun zaman baheula jeung kuari atuh akur bae mantak ieu nyaritakeun tentang Yahudi baheula jang nasihat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika umat Kangjeng Nabi Muhammad didakwahan ku Kangjeng Nabi dibere Al-Qur'an Kangjeng Nabi teh didakwakeun ka umatna aya sebagian nu narima sebagian nu cicing bae sebagian nu inkar atuh sarua jeung Yahudi zaman baheula nu mantap cek Gusti Allah Al-Qur'an anjeun Muhammad inget anjeun Muhammad kana hiji sejarah inna taqnal jabala waqtuna kaulan nu agung ngangkatkeun ngaluhurkeun kana gunung rafa'nahum min asli dicabut ku Gusti Allah gunung faqahum diangkat ka luhureun umat Bani Israil nu bangkawarah lantaran manehanana inkar kana kitab Taurat nuturkeun aturan-aturan syariat kitab Taurat dititahayu Kangjeng Nabi Musa embungeun nya nama dibere warning ku Kangjeng Nabi Musa awas bakal kena siksa tetep bae terus bae kajadian gunung diangkat ku Gusti Allah dikaluhur-hulukeun nyana Masya Allah tuh Kangjeng Nabi Musa sing hades ya gunung diangkat ku Gusti Allah ka'annahu zullatun seakan-akan gunung teh diluhureun huluna kos mega bae di luhur nyahoan ieu gunung di luhur teh ka'annahu zullatun wa zallu nyana boga keyakinan annahu waqi'um asana ieu mah ragak aing disiksa ku gunung babe Yahudi teh neuleuh ka luhur kusieun-sieuna gunung diangkat ka luhur terus seakan-akan niungan nyana okos mega kumaha eta Yahudi sarujud kabeh brak sieun ngan sujudna make palipisan kenca maksudna naon nu ieu neuleuh ka luhur cak jana ragag moal tolol teh coba itu gunung geus di luhur tololnya teh goblok. Mantap ku hari Yahudi mah gitu mun sujudna gitu Yahudi di Israel. Tek kenca cenah. Tek kenca cenah. Ieu neuleuh ka luhur. Yahudi. Ku hari kitu bae. Ku hari ge. Masyaallah kari. Eta kabangkawarahan teh datang ka dinya tah. Kabangkawarahan teh datang ka dinya. Ya ada boga keyakinan bahwa gunung teh bakal ragag kajana nyimpahnya nyaona ti mana biwa'dillah iyahu janji Allah ka marenahanana biukuhi ilam yakbalu ahkamat Taurat
bakal ditibakan gunung kanyana lamun henteu narima kana undang-undang kitab Taurat. Masyaallah nyana ge nyaweun jati Kangjeng Nabi Musa cak Kangjeng Nabi Musa lamun sia lamun maneh lamun aranjeun henteu kitu naon ngalaksanakeun aturan-aturan kitab Taurat bakalna ditimbah sia ku gunung diangkat nyana kaget bek sujud ngan palipisan kenca doang nu katu deuleu ragag moal paneta mun ragagnya bae tapi tetep bae tah Kangjeng Nabi teh dibere ku Gusti Allah inget Muhammad Yahudi mah kos kitu nu baheula kunaon sia eta nu bantaknya henteu narima kana kitab Taurat wa kanu abauha lisiqliha ku berat galaksanakeun kitab Taurat teh kudu salat kudu zakat kudu puasa tah kuari ge sarua ketika Kangjeng Nabi dibere Al-Qur'anul Karim haju didakwahkeun ku Kangjeng Nabi geus kajen di zaman Kangjeng Nabi kuari di zaman urang ieu Quran didakwahkeun tak cak Quran salat sia nonton TV bae magrib nonton TV isya nonton TV ya Allah ya Rabbi jak kitu-kitu keneh awas ya cak Allah gunung ku aing sia diangkat sia ku aing minimal dibetuskeun ku aing sia gunung kada batuk boro-boro gunung aki-aki ge urang batuk kaganggu ku aki-aki ohe teu eureun eta komo gunung batuk galunggung batuk ribuan jelema nalangsa Gunung Merapi batuk ribuan jelema nalangsa Gunung Krakatau lain batuk deui tama tsunami jutaan manusia bahkan misah antara Pulau Jawa jeung Sumatera Gunung Krakatau batukna gunung mah kos kitu batuk aki-aki mah paling nyana mah kapecirit aki-aki dan kapecirit aduh diharap di luar kalau geus puguh di irung diceuli kapacirit deui bodai deui kapacirit teh sok bodagir teh lain kapacirit teh kiai kapacirit teh leutik eta puguh deui sageda kieu ngising batu ngaranna lah tuh eta batu tah ieu si ade kuari dititah salat api lain dititah ngazakat geus hareureun nu sararugi mah ngazakat nya henteu jalamun ngazakat mah kadengekeun walaupun hiji dua mah aya anu ngazakat tapi di pasar kemis bae anu nisab zakat harta loba kadenge kurang ngazakat nya henteu tinggal ditungguan bae ke sia katipah gunung sia kajen kukuman je parangsana kumaha meureunana tuh tita munggah haji rata-rata munggah haji mah hampir darekeun tinggal hiji dua doang numbung zakat mah berat jasa puasa ge aya lah darekeun tapi kapan hiji dua mah aya teu puasa asal dihareupeun jelema bae bakos nu leuleuseun nya padahal mah ka imam ngaran goreng sangu eta aya teh di pasar kemis kula ge nyaho jelemana kang ngaran-ngaranna nyaho kula aya sabaraha cenah ge aya hiji dua belah ditu tilu diterep aya terus waru aya itu di pondok aya terus aya ya sekitar bangsa nu nyaho kula mah 10 lah nah nyaho wae gararaga jelema mah tapi eta teu puasa asal datang bae ka imah masyaallah dahar biasa ngarokok biasa di kamarnya na tersiksa nya ngarokok mah ngarokok ngan di kamar ya Allah ya Rabbi tah eta titah nuturkeun Al-Qur'an berat jasa tarolah heula pelbah eta mah hampir-hampir ngalaksanakeun tapi ketika ieu titah ulah nyokot duit bang hampir kabeh titah ulah ngridit hampir kabeh ayo ndek kumaha coba titah ulah WhatsApp-an ayo coba ayo tiga ulah pacebuk-pacebukan pacebuk nah pacebuk ieu salah maca lah kumaha aing bae pokona heula ndek kumaha coba ieu lalakon masyaallah urang teh neuleuan dina Facebookan dina naon kitu ngaranna internet eta teh anu benerna mah hiji dua bau 100 nu teu benerna anu benerna mah diangsong-angsongkeun ka urang tah anu tah informasi tah giliran teu benerna sorangan bae ngana kieu digerokeun ge geus teu daekeun kieu
ngaji keran ngaji tetep engke maling deui kieu eta lain nu edan sih naon eta mun kitu ngorakene sekolah nu edan eta orangan bae kieu nyana neuleuh beusi jelema kieu eta HP mantak naon tah HP bantingkeun jang naon kos kitu maning maca sholawat ka Kangjeng Nabi endahan kos kituan naonan coba eta tah tapi teu dibukakeun hijab mah tetep bae awas cek Gusti Allah sia dek dagang nyokot duit bank keneh bae butuh kendaraan masih keneh ngredit keneh bae pan ku aing diribakeun sia awas sia ku aing gunung diangkat ku aing sia hayo sarua kunaon eta nya ngarasa berat karena undang-undang Al-Qur'anul Karim cak nyana ngarasa berat padahal mah urang diciptakeun ku Allah ti eueuh ka aya ku ari geus aya bakal paeh eueuh deui ge bakal hudang deui rasakeun ku sia sakedeung urang hirup di alam dunia mantak naon lemah jasa ka Gusti Allah cara para rasul para nabi geus buku para rasul para nabi para wali nu angkat nu mantak diangkat jadi wali ge eta teh lemah jasanya na ka Gusti Allah nu di aku mimiti kuarinya nate melalui asma jeung sifatna berarti takwa ka Gusti Allah imtisalul awamir wa tinabun nawahi geus beres eta dilakonan kunyana sesuai jeung aturan syariat moal beres ieu ibadah ka Gusti Allah lamun jerona teu dibersihan salat sesuai jeung syariat yakni nu diatur ku fikih eta salat moal beres lamun jerona henteu diberesan beresan jerona abeh salatna ulah hayang kalem ku jelema abeh salatna ulah ngarasa hebat sorangan geus bae atuh ku ari mah dilillahi taala keun ka Gusti Allah zahir jeung batin bagus urang ku hari puasa atur rapi puasana sesuai jeung aturan syariat yana fikih nu diatur ku Kangjeng Nabi dikitabkeun ku para ulama urang bisa sesuai jeung aturanana ti mimiti fajar datang ka terbenam urang puasa bagus tapi lamun jerona teh dirapihan puasa urang hayang kalem ku mitoha ku tatangga jeung sajabana rapihan geura jerona abeh karena Allah zahiran wa batinan beuki naik urang ku ari mah salat tahajud sesuai jeung aturanana lantaran salat tahajud teh bakal nyaangan jaga urang di kuburan datang ke akhirat sebab sahaja lemah anu sok udang ti peuting saat batur lelap haes urang hudang ke di kuburanna bakal caang lamun urang lila salatna caangna gede lamun urang sakedeung caangna sakedeung tah lamun 2 rakaat ngentit lumayan tapi aya nu kerek bae bawa tuh cempor-cempor acan tah eta kan tahajud cet tetapi ieu tahajud teh lamun ku urang geus dirapihan zahirna batinna teh dirapihan engke tahajudna yang kalem ku makhluk lamun aya jelema tahajud mun eueuh jelema tilok lamun aya babaturan urang di gigireunana tahajud teu make rakaat datang ka subuh tapi lamun eueuh jelema paling ge hudang ki hees deui eta pan teu beres tahajud kos kitu tah aya kalem bae ku jelema asal aya jelema bae takbirna ge embat Allah amin eueuh jelema Allahu Akbar nya mah kos kitu tah perbedaan antara aya jelema jeung eueuh jelema ria beresan geura batinna abeh tahajudna rapi bagus sesuai jeung instruksi Allah syariat jeung hakikat dihijikeun tak masyaallah syariat jeung thariqah dihijikeun bakal ngahakikat ya Allah ya Rabbi berat soteh lamun urang ku nafsu tapi lamun nafsu urang geus dieuweuhkeun di diri urang hampang mawa syariat ku ari ti eueuh ka aya nang Allah aya nu ngaturna Allah engke bakal maot nu ngamaotkeun Allah
engke bakal diudangkeun deui baas ngaranna diudangkeun ku Gusti Allah digiring ka masyarna Gusti Allah timbang amal urang teh bakal ka sorga atawa ka neraka nang Allah ngan urang dibere ikhtiar jang nyantelkeun ganjaran jeung siksaan nu bakal dilakonan ku urang jaga di yaumul kiamah sing ada ieu tah lamun urang inget ka dinya mah urang sadar sasadar-sadarna kuari kurang ditanya diri orang Aisyah nu saha nu Allah kabeh lamun ditanya sia nangieun sa nangieun Allah eta mata sa mata nu gula terjadi tah maksud itu ceuli aing tah eta berarti ngaku ka mata ngaku ka ceuli encan jadi wali lamun wali kumaha eta mata sa Allah aja ku hari atas yang muriak nang Allah aja saya mal kamu tunggu kumaha Allah bae ja sehat nang Allah muriak nang Allah moal kamu sakit moal yang makajeun tah eta bener asli eta sia mata sia sa Allah barang gering di kamar sia ka rumah sakit pancen anu Allah aing teu kuat balik deui berarti ka syariat tokos kitu tah si hade salah tuh henteu ngan urang dina syariat berarti henteu dina hakikat tuh ya Allah ya Rabbi terus so gerak terus begitu di aku bae ku wali mata di aku aja ieu mata nu Allah geus lamun ieu mata nu Allah dek di ka Allah keun kumaha sesuai perintah Allah cak Allah kudu neuleuh Al-Qur'an ku aing dideuleukeun ka Al-Qur'an cak Allah ulah dideuleukeun kana awewe nu lain mahram moal ku aing mah nurut jasa ka Allah lamun urang geus bener-bener nurut ka Allah hampa dagang lantaran butuh dahar jeung nginum sebab urang boga tanggung jawab pamajikan jeung anak sebab urang teh kudu mere dahar napakah ngaranna ka pamajikan jeung anak bahkan mere baju bahkan ngimahan geus atuh urang teh usaha kuari dagang dititah ku Gusti Allah dagangna nah kuari dagang teh dek ngalaksanakeun anjuran Allah sok geura menang ganjaran ketika dirina abdi bade dagang bade usaha sesuai jeung instruksi Gusti Allah anu disampaikan ku Kangjeng Rasulullah Muhammad abdi bade usaha kanggo nganapakahan pamajikan jeung anak tak deuk disesuaikeun bae jeung aturan Kangjeng Nabi tah ketika make nafsu njokotlah duit tibang eta nafsu ngaranna eta siksa kita sih eta nafsu nu diinstruksikeun teh jang dahar nginum pake ngan sakadar sakitu teu kudu loba-loba tah mah geus diatur ku Gusti Allah ketika urang make hawa nafsu hayang meuli ieu hayang meuli itu hayang ngabangun ieu ngabangun itu eta hawa nafsu teu diparentah teh mah ku Gusti Allah kunaon make hawa nafsu eta lah nu bakal jadi siksa sing ada tah kos kikituanana ci urang kuari teh dipasrahkeun jasa ka Gusti Allah nu mantak wali mangeunaheun salatna teh sebab pasrah ka Gusti Allah. Allahu akbar. Zahirna maka piki sesuai jeung Fathul Muin. Batinna dipasrahkeun ka Gusti Allah lantaran ieu awak lain nu abdi nu Gusti. Haju ku Gusti teh dititah ruku titah sujud Gusti boro-boro titah ruku titah sujud jak lain nu abdi nu Gusti andai kata titah perang ge abdi mah daek bae Gusti sebab geus pasrah jasa ka Gusti Allah tah eta lamun urang geus pasrah ka Gusti Allah ja abdi teh nu Gusti aju engke daek teu daek ge ja abdi bakal dicokot teh ku Gusti atuh manian ku ari abdi nurut ka Gusti sapiraha titah ruku sapiraha titah sujud haju sapiraha titah maca Quran lah jang geus nia enan nginaheun jasa nu embungna urang nafsu urangna nu embung teh nafsu urang tah eta nafsu nu kudu diperangan ge ai limbah mah di pabrik siap golok perang nyawa taruhana siap bae nafsu eta kos kitu tah deres tah mah masih keneh kadeuleu bagus iya ye perebut nyawa taruhana kejeun kumaha ge saruit ge aing dicokot ku nyana goblok biasa aing ge aing mah syahid bobo sabilillah caknya lain sabilillah sabil saruiti tah mah tah eta kapan hawa nafsu nu geus kitu ngaranna coba lamun urang sadar mah saruiti sia dipaling ku batur ka kamalah geus mandingan daripada huru-hara mending dek neangan deui bae emangna dunia sedaun kelor aing dek neangan ka Lampung sugan aya nu model sia deui
siap putih di Lampung loba nu putih ngan siapa ieu kajen kumaha ge lantaran tatangga bagus akhlakna ngan aya di Lampung mah bejana bangun denger kebaca ka salaki tapi aing kajen lanek ngangan deui kajen sadar kan ngalasan lain milik aing meureunana mah geus aya suratan di Lauhil Mahfuzna bae masyaallah muri ka kulo urang ngadengeun ge ya Allah sadar teh tah hayang sadar model kos kitu hese jasa sadar geus lamun urang penting hudang dak neuleuh jam hiji ya Allah ya Rabbi Gusti ieu keur hees haju hudang nu ngahudangkeun kula saha lamun lain Gusti nu ngahudangkeun abdi abdi mal hudang jak kajen teuing geus sejak ge hudang ai ku Gusti teu dihudangkeun mah henteu bae tapi abdi ieu hudang jam hiji meureun manan abdi hudang ke dihudangkeun aku Gusti cak babaturanna teh lain nu ngomong lain ku Gusti tuh nu ngarobrol gandeng siapa kahudangkeun ku gandeng jag geuninganan teh babaturan aing gandeng ge kerek gandeng ku gandeng naja kerek eta mangan sakadar adat doa dihudangkeun ku Gusti Allah jam hiji alhamdulillah Gusti nu ngahudangkeun abdi teh Gusti ieu awak abdi deuk dikagustikeun bae ku abdi pandian ku urang tiris tanya ku urang awak ai sia nu sa Allah ai cai Allah ai tiris nang Allah aja sia nu bersih ti tak kusa ku Allah aja deuk ka mana ieu sia deuk ka Allah pan ka Allah kudu bersih heuh haneut ka rasana bakal haneut ka rasana ta tiris teh nafsu tiris teh sarua jeung udang-udang udah begitu hudang enggak keneh ka subuh nafsu teh di pandian tiris eta tiris teh nafsu tapi lamun tanya awak hei awak sia nu sa nu Allah ari ieu cai nu Allah ai rasa tiis nang Allah aja sia ku tiis ieu kan jadi bersih bener deuk ka sia deuk ka Allah pan ka Allah mah kudu bersih heuh ngeunaheun ge sia seger bakal seger di ka Allah kan kabeh ngeunah tuh mulai Allahu Akbar nang sata nang saha nang saha ngangkatkeun nang Allah lamun ngarasa nang urang lamun ngarasa nang urang capek bakalna tapi kan ku Allah ieu mah digerakkeun nang abdi nangtung ku Allah ieu mah ku Allah abdi mah segala rupana ge wuduna segala rupa ku nangtungna ge nang Gusti meureun manan kieu ge abdi mah deuk dikasorgakeun meureun ku Gusti gitu kan boga kayakinan abdi teh deuk dikasorgakeun Gusti lah lamun kira-kira ku ari ka sorga mah paehan we abdi Gusti mulai mantap paeh geus kan mantap paeh geus abdi mah geus senang jasa Gusti masyaallah asa jeung Gusti bae masyaallah nikmat geus kira-kira abdi bakal ka sorga mah ku ari maningan ayeuna bae cabutlah diisukeun deui mah abdi loba gangguan Gusti ku ari mah gangguan jasa keur ieu mah tiis teh tiis ku ari mah sasada digigir di sisi digigir sasada ieu jurig balulu kayak kedeng-kedeng tong teng 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 tong teng 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 tong teng 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 HP sasada mangga nati totak itu HP kayak kedeng di TV kayak kedeng diisukan di tatangga ieu suara-suara teh ambal ya Gusti abdi mah ngadengeun nu kos kitu teh aing mah mendingan salametkeun we Gusti tah wali mah kos kitu aya deui nu ngadoa ka Gusti teh salat-salat acan sama Gusti aduh mah mendingan paehan memang kurang gitu kredit gagedean bae Gusti daripada abdi dibui mendingan dipaehan bae lah mun abdi teh dipaehan bae abdi udah bunuh diri teu tolol teh coba menta paehna akur ngan nu ieu mah motifna bener pasrah ka Allah nu ieu mah tah eta tadi bumbung dibui beda hampang ka Allah ngeunaheun nah bari kieu maksudna ieu nu ngeunaheun ibadah nyahoeun kanu itu can ngeunaheun nyahoeun can ngeunaheun sebabnya rasa ngeunahna aya di nyana kanu can ngeunaheun teh bakal nyahoeun lain kos kitu nu geus ngeunaheun mah kos penyakit jantung jeung jantung nyahoeun jantung ajeun kuku nyahoeun aing jantung kos kitu sarua ring 2 aing meliringna di mana tadi di eta teh di material ring jantung meuli di material ai sia kumaha meureunna di sordel segala tah mah sarua ieu ge sarua ieu jelema teh geus nyaho ka ngeunah salat bakal nyahoeun kajenting nyana ngeuneunahanan ge kadeuleuna bong udang-udang juga ayeun teh manteu bae
nyahoeun si itu mah teu nyahoeun ka ieu mah nyahoeun masyaallah sebab naon wali makan dibere ilmu laduni kok bisa kos gitu sih kieu masalahna di jero hate teh eueuhna naon iwal ti Gusti Allah cahaya Allah Allahu nurus samawati wal ard ima keur carita gemblangna berarti ketika urang ibadah ka Allah mantap bercahaya urang sebab Allah nu mere cahaya jadi teng hate teh masyaallah urang teh hirup di jero cahaya nah lamun urang geus aya di jero cahaya engke ku Allah bakal dibere naon nu dibutuhkeun ku urang datang ka nyahoeun itu kitu masyaallah lamun wali nyahoeun lamun Syekh Nawawi nyahoeun bahwa ieu salah lantaran kadeuleu Baitullahna eta ilmu laduni ngaranna lamun Mbah Bolong nu urang mun zara ka Ampel disebut Mbah Bolong kunaon eta lantaran ieu masjid kurang iblat henteu percayaan jelema sekitar eta dibolongan kan kunyana mimbarna di deuleu tuh Baitullah mata tetelah bae Mbah Bolong kunaon eta padahal teu kudu dibolongan kitu teu kudu eta mah jang supaya batur ngararintip coba intip jaheuh padahal teu kudu kitu kunyana mah tuh Baitullah kurang ieu eta kunaon laduni lamun Ki Khalil Bangkalan nyahueun ka kiaina keur salat berdi jero hatena aya sanguan di jero hatena sangu mantap kira seserian keur salat magrib bandeng serina carekan gunaon seserian begitu di sidang atuh kula teu seuri kumaha cekna jadi jero hate kiai teh pan aya sanguan isinkan kiaina isinkan heueuh mama pugu ieu lapar hayang dahar kan nya ilmu laduni ngaranna lamun enggeus urang ka Allah bakal kanyahoan ngan moal loba omong wali Allah mah nyumputkeun kajen ting disebut teu nyaho daripada disebut nyaho ngan nyana nyaho nyambung wali Allah jeung wali Allah bakal nyambung kajen teuing tatangga kajen ting tatangga ari lain nyaho bae kajen ting jauh nu ieu di Jawa Timur nu ieu Jawa Tengah nu ieu di Malaysia nyambung nyaho sinar jeung sinarna bakal ngahiji sebab Allah na eta-eta keneh seakan-akan Allah ngabejaan sebab urang aya di sinar Allah itu aya di sinar Allah nu di sinar Allah jeung nu di sinar Allah bakal nyambung nu aya di Suriah nu aya di Yaman anu aya di Baghdad kabeh teu nyarambung nyaho kaambe wali Allah nu aya di Serang nu aya di Pandeglang kaambe sebab naon itu aya di sinar Allah urang aya di sinar misalna ieu wali ieu di sinar Allah ngahiji di sinar Allah nyahoeun kajen teh nyana hees bae kajen teh nyana macul bae nyaho wali kajen kuku mage sebab nyaho nu panyakit jantung jeung panyakit jantung ngobrolna ring malulu panyakit lambung jeung panyakit lambung ngobrolna ieu teu rab malulu panyakit Krisno jeung panyakit Trisno sarua bae eta teh nyana nyaritakeun I love you malulu ieu sarua mangsana teh di Bitung aya di Cisoka aya eta nyaritakeun bae aing meunang we waduh jangkrik muda di sekarang gue nyawa ya deh jauh eta ngobrol karena itu bae PNS jeung PNS selantaran aya di dinya sarua di lembah eta bakal akur guru jeung guru akur bae ya intel jeung intel atuh nyahoan nya ge intel jeung intel aya kode-kodena sarua bae huajan teh di tengah-tengah riungan manusia loba ribuan intel datang itu intel nyana pada ngamankeun intel polisi intel abri sarua bae intelijen jeung intelijen ulah-ulah dalam negeri jeung luar negeri bakal nyahoeun nah nu sok moto teh naon kadang-kadang wartawan dosi mah nyaho bae anu kos kitu mah bangsana meureun sia tah wartawan sarua bae di peperangan palang merah jeung palang merah nyahoeun nyana teh pengamanan dalam peperangan nyahoeun ieu medis dan lain sebagainya santri jeung santri kanyahoan bae kajun teuing kuku mage urang di kota ieu di kota sarua bae urang make samping itu mah make calana kanyahoan santri sia kajun kuku mage leuh kajun kuku mah santri kanyahoan bae sia kanyahoan bae lah kajun kuku mah PKS kunaon hideung na ngagedor-gedorkeun kanyahoan santri asli jeung PKS santri hideung tarangna PKS hideung kukuda mah ketebak bae ieu santri asli ieu PKS kanyahoan tina naon leumpang tina leumpang lagi geus kanyahoan santri asli mah di tengah-tengah jelema hampura punten di kota ge punten bangun minggir bae aya adab tapi PKS nabrak los
beda. Ya tuh kayak we. Nah ieu keur carita wali jeung wali atuh nyahoan lah sebab pada ya di cahaya Allah. Ieu keur carita la yariful wali illal wali. Nah, matak naon pasrah gerak ka Gusti Allah. Ulah ngarasa berat ka Al-Qur'anul Karim. Lamun urang ngarasa berat ka Al-Qur'an berarti aya nafsu di awak urang. Nafsu mah saeutik bae. Urang hudang peuting, kemudian urang sieun ka pocong, eta teh nafsu urang. Urang sebab naon? Sebab urang embung neuleuh pocong, urang mah hayang ge neuleuh nu geulis. Tah jadi nafsu urang teh deuleuhan teh embung neuleuh pocong, eta nafsu ngaranna. Hayang ge neuleuh nu geulis, eta nafsu ngaranna. Ketika geus diparasakeun ka Allah, nu geulis pocong makhluk Allah teh sia. Paling mau ringkak bulu. Malah nang tangan geura ge, malah nang tangan urang. Malah nang tangan, ayo sia. Ji sebab naon? Di jero kolbuna geus aya Allah. Lawan ku sia Allah, ye sia. Neraka sia. Urang geus deukeut jasa jeung Allah. Mata kajawan, hendak aya jelema wawalianan. Tengah peuting jam 12 manehanana mantas nyanyi lagi nyanyi model naon gitu ngaranna wali nyanyi wali mantas ya Nabi salam lah gambusan marawisan. Nah, ieu wawalianan ya. Halal sekian itu mah kejanjian wali sekian. Saya kan udah jadi wali. Nyana kebenaran mentas haju kapeutingan, mana hujan, mana candahar. Kebenaran dia ya mah kiai ya. Masyaallah. Kebenaran kiaina bener-bener geus jadi ahli Allah. Ya, aing di mah kiai. Ngendong di manyana pasti sarua pada wali mangke aing disuguhan ke aing dibere kamar aing mandi ngeunaan isuk-isuk aing balik geus dibere nyarap mantep lah cek nangis. Masyaallah alhamdulillah cek anugerah ti Allah di luar kene geus ngomong kitu geus disebut anugerah. Assalamualaikum sana kene mah 3 kali. Assalamualaikum cek kiai teh sa abdi minantu Allah. Itu bahasa geus luhur jasa tambah bahasa luhur tambah geus abeh di pajar wali kan maksudna wali asli mah ngomong gitu masalah geus paham geus wali jeung wali mah paham sanajan salah ge sebab timbul tina kadeuketan jeung Allah aing nya ge nurutan bahasa wali abdi minantu Allah kan kaambe kunyana ku wali dan jero bukakeun lawang calikeula di dinya henteu tidak ka jero calikeula di dinya wah aing disiap-siapkeun gejeun ku kumaha ge alhamdulillah horenganan kiai nu ahli Allah mah wali teh make baju heula rapi taju keluar ngobrol sakedeung di mana ye abdi mantos dakwah cek nya teh alhamdulillah masyarakat antusias mudah-mudahan bisa ngamalkeun cekeun terus abdi kapentingan hayang istirahat deui istirahat nu paling ngeunah mah sama-sama mantu Allah cekeun teh ya urang di dieu lah deui lain teu kabeuli hotel lain teu kabeuli tetapi wah minantu Allah teu pantes cekeun kudu di hotel iwalti kudu jibabarengan jeung minantu Allah deui kan wali mah nyawan sia mah lain minantu Allah cek nya teh sia mah juri cek hatena teh geus we tujuannya na hayang ngendong di dinya bakal dibere kamar mandi dahar katirisan kalaparan nyana bakal nikmat lantaran salah ka wali tah nyana sebab nyana lain wali cak kiai nu wali teh yeuh tuturkeun abdi cih pancak kiai teh tuturkeun ya ayo abdi cenah ngendong di tenang cek cenah ngendong mah urusan gampang diajak lelempangan dari katukangeun terus rada jauh aya ta masjid
Nah besirek ngandong mah di dia bae lepan sebab ari minantu Allah mah kudu di imah Allah iyalah imah Allah ditinggalkan kunya hakan teh minantu Allah ya balik deh dadah minantu Allah tinggal ngana bae kieu sial amat sagana teh kanyahoan emang kumaha gitu okos Habib wawalianan datang ka imah kiai kemudian dipayang-payang aja ngomongnya nak waduh ini jarang Pak Kiai katanya turun ini mah mau ke rumah Kiai aja dia mah udah nggak mau ketemu sama siapa-siapa mau ketemunya sama Kiai doang kan keamben ku ali Allah mah ya nipu sia kajian kuku mage moal kebel ge ngitung ya kajian kuku mage oh dieu ngenang geus kikieuan bae bangun papanaan teh terus ngobrol terus ngobrolnya terakhir ngobrol terakhir doang Kiai kalau pengen selamat harus ngeluarin uang biji 9 caknya teh biji 9 gimana 9.999 eta mah kieu goblok atuh kaambeun walian mah tirokos kitu ujungna wali asli mah embungeun dibere duit aju ngadoa salamat khusus jang kiai umum jang masyarakat diongkosan ge embung eta asli wali ieu mah mun aya embe di bawah mun aya kebo di bawah malah mah mun aya pamajikanna dua nu hiji jang aing tolol ngaranna kaambe ulah sok wawalianan ngan embung ribut bae kiai aya nu ribut goblok meureunnan eta mah sarua pada juri kabeh ayo ngadu besis ya jeung aing ini mah jangan begitu ini mah Habib gua bukan lihat Habibnya lihat akhlaknya kalau lihat Habibnya bener tapi akhlaknya gak beres nih tuh eta mah deres Habib nulain Habib wawalianan nih aya nulain Habib ge wawalianan make calana luhur sabelah handap sabelah atuh mah lain wali nu gelo ieu mah waya salat teu salat teu beres cek dina kitab Tanbihul Gofilin lamun aya jelema hiber lamun aya jelema napak sancang lamun aya jelema teu dahar-dahar hebat jasa hebat ulah waka dihebatkeun deuleuh heula nyana salat henteu puasa henteu lamun nyana bisa hiber bisa napak sancang tapi teu salat namu ka imah urang geus wali asli atawa lain usir kos kitu mah ulah dituturkeun ulah babari bae jeung kitab Tanbihul Gofilin emang kumaha gitu teman deuk wali teh deuk lain pokona urang mah sebab urang mah neuleuna syariat ketika nyana teu daek salat geus ka ditu bae he sakjana teh aing mah wali asli kabodok wali asli ge bogan henteu nembongkeun syariat indit kula mah deuk nuturkeun syariat bae tuh eta kan bundah eta kos kitu urang ka urang ngeunah bisa aya jelema wawalianan kieu kitu aju salat henteu puasa henteu aju hitut ge salat bae ceknya wali betul naon teu boga wudu ge babau dah teu beres si wali tas itu tuh tajuknya jadi imam deui saya imam ieu pan wali ieu pan tadi tas itu wali mah batalna ceknya ambo geus tah nya minantu Allah mah geus di masjid tah sia tiris-tiris los kaya hoat ya Allah ulah sok sambarangan biasa bae sin wajar aya Habib bangun luca lece luhur ya kajian kumaha ge beda kadeuleu gerak-gerakanana matana dan lain kajian teh ngomong kieu ngomong kanyahoan iluhur kajian kumaha ge tah atawa nu lain Habib oknum Habib loba jasa ku ari mah lain Habib ngaku-ngaku Habib ngaku Habib ambalaya ku ari pugu indiahe ya Allah ieu mah indiahe ieu mah ya batur hema malini ngaku Habib ya beres ya loba jasa ya ku ari tasing hade geus pokona mah ngaku-ngaku kitu mendingan tinggalkeun bae lah tinggalkeun geus ulah mesti urang katipu ya Allah ya Rabb pemberitahuan kepada Pak RT Junaid jeung Mang Udin suruh pulang dikarenakan saudaranya meninggal dunia nu mana tuh urang mana ente kayak Udin kalau luar kabeh deui ieu salah ye
ya pemberitahuan kepada Pak RT Junaid yang Mang Udin suruh pulang dikarenakan saudaranya meninggal dunia. Junaid mana? Lemburan ya itu gak salah ya. Engke Udin lo Pak Udin barali kabeh deui. Aduh ya lembur mana gitu tah. Ya terserahlah nu boga rasaan lah pokoknya mah ya. Nu boga rasaan Udin segera pulang. Jeung Junaid segera pulang. Saha lemburan udah ya Allah. كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم. Gunung diangkatkan gugus ya Allah seakan-akan mega di luhur nyaungan manehanana ngiuhan manehanana. Bani Israel boga keyakinan bahwa gunung teh bakal nemble ka manehanana ragrag. Lamun manehna teu narima kana hukum-hukum kitab Taurat, nu mantak manehna teu ngalaksanakeun lisik liang ngarasa berat. Mantak kade cek Gusti Allah khudhu ma atainakum biquwwah. Cara kelan ku aranjeun kabeh kitab Taurat. Adu ku kaula di anu agung geus dibikeun ka aranjeun kabeh cekel kalawan sekuat-kuatna nyeun cekel. Hartina cekal teh ulah kaluar tina aturan-aturan kitab Taurat. Wadhkuru ma fihi, amalkeun isi kandungan kitab Taurat la'allakum tattaqun, abeh maneh takwa sieun ka Allah. Kitu didongengkeun ka Kangjeng Nabi sarua Al-Qur'an. Cekelan sing pageu Al-Qur'anul Karim, khudhu ma atainakum. Cekelan ma Al-Quran atainakum anu ku kaula anu agung kami nu agung geus ka rajan kabeh bikuwatin. Cekelan sing nyaat sing pageuh sing kuat ulah golak-belak nyekelan Al-Qur'an sing pageuh. Cak Quran wajib laksanakeun, cak Quran haram tinggalkeun. Hayu Al-Qur'an moal kebel pae sia. Namun kaluar tidak aturan Al-Qur'anul Karim jaga di akhirat sia bakalna dikerebekeun di neraka jahanam sia. Moal kebel. Khudhu ma atainakum. Awas wadhkuru ma fihi, amalkeun isi kandungan Al-Qur'anul Karim la'allakum tattaqun, abeh maneh sieun ka Gusti Allah. masyaallah. Ieu keur carita kisah Bani Israil di zaman Kangjeng Nabi Musa alaihis salam. Aya mana isyarah cek ahli tariqah mah diisyarakeun bahwa wa inna taqnal jabala, ingat anjeun Muhammad waktuna kami nu agung cek Gusti Allah ngaluhurkeun gunung-gunung mana eta gunung anu dipake munajat ku Kangjeng Nabi Musa, Tursina anu aya dina Al-Qur'an, wattini wazaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Teu kudu neangan ka Kairo utara Kairo antara Mesir, Yordania jeung Israel. Didinya lah sebelah utara gunung Kairo yakni Mesir, didinya aya gunung ngaranna Gunung Tursina. Cek ahli tariqah teu kudu ka Kairo, teu kudu ka Yordan, teu kudu ka Israel. Gunung Tursina mah aya di diri urang. Mana ahli tariqah ngaisyarahan Gunung Tursina adalah hulu urang. Ingat anjeun wahai manusia, idna taqnal jabala, waktu kaula nu agung ngaluhurkeun hulu, fauqahum disaluhureun aranjeun kabeh, ka'annahu zullah, seakan-akan hulu teh nu niungan anjeun. Awas sing hade ieu hulu teh lantaran di hulu teh aya pikiran, aya otak, aya mata, aya ceuli.
gunakan ieu hulu teh sesuai jeung aturan Al-Qur'an. Khudhu ma atainakum biquwah, ceklan ku anjeun Al-Qur'an nu geus dibikeun ku kaula ka anjeun kalawan kuat. Deuleu Al-Qur'an ku mata, awas hulu teh gunung. Dengekeun Al-Qur'an ku ceuli, awas gunung teh hulu. Omongkeun Al-Qur'an teh awas ieu gunung teh hulu. Pikir Al-Qur'an teh awas lantaran di gunung teh yane di sirah teh aya pikiran. Anjeun teh lamun teu ngatur hirup teu sesuai jeung aturan Al-Qur'anul Karim, awas hulu bakal jadi siksa ka sia. Bakal dibadukeun hulu ka sia. Muter hulu teh gunung teh dedelean teu pararugu, dedengean teu pararugu, gara-gara deuleu denge omongan jeung pikiran bakal disiksa sia jaga di akhirat. Lantaran ieu teh sumber siksa. Ingat anjeun wahai manusia, ketika aing ngaluhurkeun hulu sia, di hulu sia teh aya otak, aya pikiran, aya denge, aya mata, aya sungut, aya irung. Gunakan ku anjeun pake mencerna Al-Qur'anul Karim. Khudhu ma atainakum biquwah, cekelan ku aranjeun kabeh Al-Qur'anul Karim dengan sekuat-kuatna. Lamun can kadeule-deule ku sia, lamun can kapikir-pikir ku sia, lamun can kadenge-denge ku sia Al-Qur'anul Karim. Dengekeun ku sia urayan-urayan Al-Qur'anul Karim. Di mana aya kiai guraikeun Al-Qur'anul Karim, dengekeun ku ceuli sia. Aing geus mere modal ka sia ceuli sia. Aing geus mere modal ka sia batas sia. Aing geus mere modal ka sia otak sia, pikiran sia. Aing geus mere modal ka sia sungut sia. Lamun sia henteu ngajadin sia, henteu nuturkeun sakumaha Al-Qur'anul Karim, disiksa ku aing sia sakumaha disiksa na Bani Israil. Diangkatkeun ku ari ku aing sia, hulu sia dibadu-badukeun ku aing sia. Lamun henteu ku ari di akhirat sia ku aing kulub sia. Idza taqnal jabal, modal gunung urang geus aya. Teu kudu neangan ka Kairo, teu kudu neangan ka Yordan. Urang teh geus dibere gunung ku Allah, hulu urang seakan-akan gunung. Cek Allah, khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi, amalkeun eusi kandungan Al-Qur'an la'allakum tattaqun. Hayu sia abeh takwa ka Gusti Allah. Sing hade ieu hulu urang titipan ti Gusti Allah. Bisa jadi rahmat ieu hulu, bisa jadi siksa ieu hulu. Tuh, Masya Allah, numantak dina surat Baqarah geus dijelaskeun. Wa idza khanna waktu nakaula ngalak misaqakum marafana fawqakum at-tur khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Sarua jeung di surat Baqarah. Sarua jeung ieu dibalikan deui kisah-kisah nu tadi. Idza akhadna mitsaqakum marafana faqakum turkhudhu ma atainakum biquwwah ieu sarua. Jadi mana isyarat ieu leuwih dahsyat. Lamun Kangjeng Nabi dibere kisah tentang kaum Kangjeng Nabi Musa alaihissalam orang Israel nu buang kawarah teh disiksa gunung dikaluhurkeun manehanana sujud lain sasujud-sujudna horenganan deuleukeun ieu ragag moal ieu gunung teh ku buang kawarahna. Ieu ge sarua urang ge kuari Quran aya endahan dideuleukeun ku mata sabelah Al-Qur'an teh padahal instruksi geus nyaho ieu haram itu benar tapi urang deuleukeun ku mata sabelah disiksa sia moal kebal deui. Sing hade sia, Masya Allah. Sadarkeun diri urang komono geus karolot. Moal ka mana deui pasti urang dipikeun ku anak incu urang ka leuweung dikubur urang. Sapoe 2 poe 3 poe saminggu bakal nahan getihan ajur awak urang. Nu kuari ku urang dimumule ku urang dagang teu nyaho haram urang teh. Deuleu teu nyaho haram deui, teu nyaho haram. Asa nu urang, asa nu aing, asa hebat awak aing teh. Kakayaan aya di aing, jabatan aya di aing, kagungan aya di aing. Sakedeung deui sia bakal jadi cacing di jero kuburan sia.
sing hade khudzu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tatakun sadarkan diri orang dengan makna isyarah ialah jelma loba nu jaradi solihin, loba nu jaradi wali-wali Allah lantaran gunung seakan-akan ieu adalah kitu sirah teu kudu neangan gunung Tursina, teu kudu neangan gunung-gunung nu lain. Allah geus ciptakeun gunung di diri urang, bahkan diamanatan ku Gusti Allah mata, ceuli, irung, sungut, pikiran sing hade amanat tah gunung eta teh bakal jadi rahmat atau bakal jadi siksa diserahkeun ka sia cak Gusti Allah. Aing nyiptakeun sia, aing geus jadiakeun sorga jeung neraka. Mudah-mudahan orang kabeh disalamatkan ku Gusti Allah sehingga orang bisa takwa ka Gusti Allah, sehingga ku takwa orang bisa selamat bi barakati umil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cirian ke bulan Syawal kapanggih deui aya tandaan. Cirian di dinyana sampai di sini libur panjang. Wa kadzalika mimman 'allamnahu wa kadzalika lan halika ya mangkono mazkur mimman iku tetep saking wong kang nguruh ingsun sadayahu ing man dakhala manjing ya man misra ing misra min auladis sayyid saking pirang-pirang anak Sayyid Ali wa mimman lan ikut tetap setengah saking wong alamna utawi Ummu Kulsum nyi Ummu Kulsum Sayyidah Fatimah al-Madfutani kang den pendem karone al-Madfunatani kang den pendem karone ala ra'si zaqaq ing atase muka dadalan zaqaq kang sempit alladzi yadkhulu minhu kang manjing yaladzi minhu saking kang manjing kitu alladzi yadkhulu kang den panjing apa minhu saking zaqaq ila qabil Imam Laits bin Sa'ad maring kuburan Imam Laits bin Sa'ad abeh di Cirian tadi anu dikubur di Mesir nomor kahiji ialah Sayyidah Sakinah nu kamari waktu ka Mesir kami zararah ka Sayyidah Masakinah. Nomor kedua adalah Sayyid Muhammad Al-Anwar dulur Zainul Abidin. Nomor ketilu Sayyidah Zainab Imdatul Imam Ali bijawari konatir sibak kamari ziarah ka Sayyidah Zainab. Nomor selanjutnya biman alamnahu khala Misra nu asup kata jelema ka Mesir min auladi Sayyid Ali yakni Sayyid Ummu Kulsum italah aya di ditu nu kaopatna di Mesir Sayyidah Fatimah putra situ Sayyidina Ali mah lain Fatimah putra Kangjeng Nabi anu ka Mesir manehanana dikuburna ala ra'si zaqaq dina muka jalan nu sempit alladzi yudkhalu minhu anu bisa diasupan kadinya tepikeun ka ila qabril Imam Laits bin Sa'ad aya cubluk-cubluk kubah di dinya di awalna eta kuburan Ummu Kulsum Sayyidah Fatimah kemudian mun lurus terus ka ditu eta aya kuburan kitu Imam Laits bin Sa'ad ai anu kamarima Imam Abu Laits As-Samarqandi ari ieu mah imam sahabat Imam Laits bin Sa'ad sahabat boga anak ngaranna Laits dikuburna sarua di Mesir. Jadi di Mesir ieu cucu-cucu Kangjeng Rasul, buyut-buyut Kangjeng Rasul seueur pisan nu diarangkat jadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang bisa ziarah ka Mesir, ka Imam Syafi'i, ka Imam Zakaria Al-Ansor, ka Imam Waqi', jeung ka Imam Sya'athaillah, jeung ka Siti Sakinah, Siti Zainab, jeung para aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Cirian deui di dinya. Abeh engke urang kitu.
setik deui wa sayyidah ruqayyah al madfunah bil qurbi lan sayyidah ruqayyah kang den pendem kalawan parak min jami syajarat tidur saking kitu besi jami syajarat tidur bil qurbi min dakhilil khalifah amiril mu'minin al abbasi wa gila annaha ladan ucapakeun anha satuhun ya sayyidah ruqayyah ikum min amai sayyid ali saking ikut tetap saking pirang-pirang gitu amat sayyid ali lamin binaihi ora saking lamin banati ora saking sake anak wadone ali kitu kene aya deui ngaran ruqayyah eta lain ruqayyah putri kangjeng ruqayyah putri sidina ali al-madfunah dipendem dikubur deket tijami syajar tidur deket min dakhil khalifah amiril mu'minin al-abbasi didinya cek sakal mah Siti Ruqayyah mah eta teh amat Sayyidina Ali lain putrina karumpul kabeh didinya maka dzalika cirian deui didinya disinilah libur panjang wallahu a'lam bishawab.